matak lamun euleuh kasalan batur osok arateul hayang ngajual hayang ngomongkeun biwir jaga daripada ngomongkeun geus mending gagayem we betul cuk tong dilepehkeun teureui sok atuh keler mah dilalahun ti tadi keler bo tunduh cangkeul nundutan ih buat teu rasaan meureun atuh rek nundutan kumaha jadi teh kadeuleu ku aing eta euceul gagayem teu eureun-eureun ih melanggak aing mah hampura ya la ilaha illallah naon ya kopina aya eueuh kopi rokok nu aing eueuh kade ieu bapak rik-rik mana parik-rikna ieu nu mana gawe naon cicing didinya ka dieu kitu ka hareup naon ngajedog didinya ka dieu ja aing hariwang nu hajat teu kadeuleu hariwang kiai hariwang palurah nyana lamun nu hajat teu kadeuleu aing hariwang balik aing ka saha salaman da ka dieu kitu ka dieu nya lain kunaon aing nyaah pan ieu kursi menang nyewa di RT engge nyaho mana parik-rikna nu mana ieu aya parik-rik mana eta ngaran aslinya meureun rik-rik dikerik meureun nya la ilaha illallah Muhammad cok aing ulah parebut edah deuleuh sukro mawur sukro eta mah ibu-ibu haliwunya adatna lurah ibu mengaran ibu-ibu aing nyaho ibarat mah ibu-ibu ka pangajian markel tas horeng wadah sukro bo hampura bunya hampura caedah atuh teu ngomong jaka deuleu ku aing geus ulah dipulung eta mah kotor enggas ngan bejakeun ka parik-rik kirim deui kitu bejakeun ieu parik-rik ieu ibu-ibu ngemahekeun ieu sukro bo bisi omongan abdi teu merenah bisi omongan abdi kirang merenah kirang sapagodos hampura bunya belain majar cek ojo cenah naon eta cenah naon kiruhay cenah nyebutna urang Ciamis tapi ngomongna kitu garihal di bejaan ku kula penting ayeuna nya ari linggih mak abdi teh di Ciamis Maleber kecamatan Ciamis kelurahan Maleber tapi asli mah abdi kawi ti Serang Banten mentak bahasana bisi teu merenah teu akur jeung urang di Hampura teh nya gitu jadi asli mah ti mana ngan cicing di Ciamis lantaran kuring teh cicing di Ciamis nama atuh katalian ku kebon kacang jadi pamajikan teh orang Ciamis gitu alhamdulillah matak ieu ka dieu abdi matak rada berat ieu teh sabarna Pak Kiai Palurah lantaran abdi teh kasumpingan anggota baru menuju ngaos kamari di Bogor kenging telepon di Bojo alhamdulillah tos babar alhamdulillah keur hudang sare dihudangkeun pamajikan geus ngajuru cenah alhamdulillah cok aing gitu matak pas ditinggali cenah alhamdulillah putrana pamegot wah boboiboy cok aing gitu mentak doakeun putra abdi sing soleh sing manfaat sehingga putra teh janten sumber kabagjaan dunia akhirat persis asana harapan abdi jeung harapan Mang Rik-rik sarua rek saha ieu urang kolot sanajan hirup urang kancolah tukang ulin sanajan hirup urang tukang bala kasadur tukang ngalawan kana parentah Allah tapi anak mah hayang soleh betul laras kitu tah matak ieu mah kuring mah hampura bisi teu akur jeung kahoyong parik-rik Pak Kiai nada widi Pak Lurah sebab atuh kuring mah sabarna mah atuh kudu mapatahan batur mah berat naon sebabna ja awak kula ge can beres hirup kula ge kalakuan can beres gitu ieu kudu mapatahan batur matak ieu mah kuring mah rek ngahibur urang dieu bae rek ngahibur sohibul bait ngan sanajan ngahibur sanajan hiburan sugan aya sasieun sabeunyereun keur nyaangan hate amin keur mah alhamdulillah palurah urang dieu mah beuki sieur jeung beunyeur nya kitu parik-riknya jadi kuring mah lain rek mamatahan ieu mah rek silaturahmi rek ngahibur jar rumasa kuring mah kiai lain ja ceuk ustadah kiai mah kudu opat pamajikan aing boro-boro opat hiji ge kuru awak atuh heuh mata ge aing mah lurah sangheuk eta ngarendeng jeung pamajikan lantaran lamun ngarendeng aing jiga angka 10 itu tapi alhamdulillah lurah
ja ustad pangbarasa di mana ku aing di deuleu eta ditangalingakeun eta ngaran pamajikan ustad lalintuh kabeh alhamdulillah. Walaupun ustad kiai bukan kaum PNS, bukan kaum bergaji, tapi alhamdulillah pamajikan mah berlemak. Lantaran barokah tina kejo berkat. Kapan eta dina kejo berkat, komo dina kejo tahlil. Moal aya dina MBG mah eta. Moal mana dina kejo berkat, dina kejo tahlil eta mengandung vitamin sod. Atuh diteliti ge MBG moal aya moal bogaeun ngan ukur dina kejo tahlil ayana. Mantap alhamdulillah, mudah-mudahan ieu naon para ustad nu aya di dieu guru-guru urang sing sakinah mawadah warahmah amin. Tah geus ngaji mangke jeung ustad urang dieu bae nya. Ngaji mah jeung ustad nu aya di dieu jeung kiai nu aya di dieu eta guru urang mah tuturkeun urang nu kudu dihormat kudu diajen betul kitu. Abi maka dieu lah ieu merek ngahibur gitu. Jak kiai lain ustad lain ajengan lain jadi ajengan kudu boga pasantren kuring mah encan kakarek ngarintis rek ngabalada atuh naon ka dieu cara merek naon atuh ieu mah keur bisnis bae lurah ieu mah gitu. Mantap ieu mah kami marek ngahibur nu hajat bae sekaligus ngabubungah panganten sunat Ananda Muhammad Gibran Anggara. Muga-muga hatena kabubungah ku hiji senandung sholawat khusus kanggo Bapak Rikrik miwah Ibu Pipih oge hadirin sadayana muga-muga kasusah diganti ku kabungah. Dina kitab Al-Barjanji sok diaos ku urang dieu aya qasidah aya sholawat anu judulna teh Sholatullahi Malahat Kawakib. Terang Sholatullahi Malahat Kawakib. Osok dibaca osok. Bulan Mulud masa Mulud nepi ka silih Mulud dibaca. Rajab Sarojab nepi ka bulan Sa'ban dibaca osoknya. Anu osok mah khusus kanggo sahibul bait, umum kanggo ibu-ibu sadayana, bapak-bapak. Sholatullahi Malahat Kawakib versi Tujmain Rabadik Tahai Rawahu Syahrukan. Surah Bismil Habaib Fahazza syukuru Ata farukai Nabiullah khairul khalqi Jama'a lahu ala manasibi wal maratib Salatullahi malahat kawakib Al-Ahmad khairi man rakiban najaib Hada hadi surah bismil habaib Fahadja syukru atafar rakaib. Wamalat lil himam doroban wahana ila tilkal ma'alimi wal malai wamalat lil himam doroban wahana ila tilkal ma'alimi wal malai Nabiullah khairul khalqi jama'a lahu ala manasibi wal maratib Salatullahi malahat kawakib
على أحمد خير من ركب النجائب هداها بسورة باسم الحبائب فهاك شكر أعطف ركائب. يا حبيبي حبيبي سلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Moga-moga anu bungah maca sholawat dibungahkeun hirupna. Para sepuh sadayana, setiap urang rek nu gaduh murang kalih rek nu encan pasti harapan hoyong gaduh murang kalih anu saleh anu abror. Laras kitu. Tapi kade sing emut kana pidawuh Allah bahwa anak pamajikan salianti perhiasan itu oge bisa jadi musuh urang, terutama lalaki. Pak tuh mata aing mah teu hayang nanya lalaki. Heeh teuing eta lalaki mah gitulah, ditanya kucap kiceup. Heeh lalaki mah ditanya teh la yamutu wala yahya, teu paeh teu hirup. Aneh aing mah. Pak tuh, aja nembalan kos kadal heuy. Eta urang ulah komo nu boga anak tanya nu can boga anak, hoyong anak soleh, hoyong boga anak bager, hoyong sanajan kalakuan urang teu ecreug. Betul? Walaupun aya istilah bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak copet, tapi harapan kolot mah kabeh ge hayang hade ka anaknya. Leres teu? Laras teh saha di dia jalma nu teu boga kasalahan teu boga kelemahan boga kabeh ge tapi ngeunaan anak hayang hade hayang bager hayang ecreug. Betul. Maka nu jadi alasan urang supaya emut ku urang kana naon, kana supaya urang ulah eureun ngusahakeun anak soleh sing emut kana pidawuh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. Wallahu a'lam bimuradi. Salaku seorang muslim, seorang mukmin, urang kudu boga kekhawatiran, kudu boga kasieun, karempan. Sieun bisi urang ninggalkeun anak-anak anu lemah. Lemah secara naon? Di mana letak kelemahan anak urang? Hiji, lemah secara intelektual, bodoh ngaranna. Dua, lemah secara emosional, teu boga akhlak ngaranna. Tilu, lemah secara spiritual, teu bisa ibadah eta anak urang. Hiji, lemah secara ngomong. Ulah melong ngomong daerah atuh aing dipelong. Hiji secara intelektual, secara ilmu pengetahuan terutama ilmu agama, anak kita bodoh, anak kita dangkal. Kita sederhanakan bahasanya nya, disebut bodoh mah bisi kasar teuing. Nya ge urang jelema bodoh, embung disebut bodoh mah. Laras palurah? Palurah? Oh, bisi molor aing meureunana. Sanajan urang nya anak kanyataanna bodoh, embung disebut naon mah? Bodoh, betul? Maka lamun urang embung boga anak bodoh, maka eusian akalna ku ilmu, terutama ilmu agama, sebab Allah benci kepada orang yang dia mahir urusan duniawi tetapi dia bodoh dalam urusan ukhrawi atanapi bodoh dina urusan agama.
Sebab dina urusan duniawi palurah, urusan duniawi mah sabodo-bodona jelema bagaimana cara dia bertahan hidup, maka akan keluar insting bertahan hidup. Jelema bodoh teu bisa maca, teu bisa ngitung, pan lapar mah angger neangan kejo, tiris neangan atuh kiih neangan wese, ngising neangan cai ngisang. Sabodoh-bodohna jelema dina urusan duniawi, maka dia akan secara alami, secara natural, secara naja nih milu sok sarua ngomong ke kula secara natural kumani tah apa natural atuh nini teh, secara alami dia akan keluar insting bertahan hidup, betul. Tapi tentang agama moal aya kesadaran boro-boro nu teu diajar agama, nu diajar ge al insanu mahalul khata wan nisyan, aya keuna poho jeung ku salah ku hilap, betul. Eta nu boroga ilmu ge ting salamet teuing henteu komo nu bod sakai deui nu bo halamat deui henteu komo anu tah hoyong boga anak bodoh embong leres. Maka jadikan nasihat itu adalah landasan untuk kita membesarkan anak. Mana wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Hendaknya kita sebagai orang tua harus punya ketakutan, kekhawatiran ketika kita meninggalkan anak-anak kita lemah secara intelektual, bodoh. Nasib anak orang ditinggalkan ku kolot, hek bodoh, kabayang teu ku bapak, ku batur dileyet, ku batur dilengkahan, ngan ukur jadi kekeset, cek paribasa Sunda, ku hina-hina na eta jelema bodoh, mata ulah hayang jadi jelema, sanajan urang teh bodoh, cirina urang ulah jadi jelema bodoh, ulah eureun neangan ilmu, mata palurah ngayakeun program pengajian bulanan untuk masyarakat. Hiji lurah nyuparkeun kewajiban sebagai pemimpin, sebab dina Al-Qur'an disebutkeun wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, betul laras. Maka hendaklah di antara kita ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya di antara kalian, hei orang mukmin, ada yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka eta pangajak palurah teh, agenda pengajian bulanan teh adalah kangge menyaring, mengikat sekaligus mewadahi masyarakat taat hiji taat kabeh, dihampura hiji dihampura kabeh, salamet hiji salamet kabeh gitu. Sehingga isukan di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, lurah cek Allah geus lurah ulah loba omong gerak ka surga dia kaditu milu kabehan tah betot kumis lurah kadinya kabehan. Ih lurah tecelengan sorangan milu lur naon sebabna jak kami baheula pernah milu pengajian unggal bulan jeung lurah ulah sok soranganan kami ge milu sarua milu kabeh jeung lurah tegeran nu hiji negelan leungeun nu hiji negelan kumis nu hiji nyekelan ceuli nu hiji nyekelan tak nu hiji nyekelan calana pake morosot calana lurah gitu. Lurah ulah soranganan kami ge milu sarua. Nah amin cenah eta mah lurah ka neraka jojong bae ka ditu tanda gitu wah iya aing mah gitu bo tak gitu atuh. Mata hoyong gaduh budak pintar didik naon cenah bo didik. Bagaimana kita mendidik anak? Hiji belajarlah bersabar, ulah gurung-gusuh hayang buru-buru nempo hasil. Palurah kebanyakan orang tua termasuk abdi sadar sesadar-sadarna urang mah kadang-kadang nu jadi kolot ngadidik anak teh sok gurung-gusuh, sok hayang buru-buru nempo hasil, hayang buru-buru nempo anak buru-buru nurut, nempo anak buru-buru pinter, sehingga tekaup anak salah nyarekan, tekaup anak salah, tekaup anak selisih, urang mah nyentak ke anak, betul teh? Harus teh? Ingat pak, ingat bu, yang direkam oleh anak, yang dicatat oleh anak, melekat di hatinya
bukan isi bicaramu, tapi yang akan melekat di hati anak adalah nada bicaramu. Sekali deh. Ketika kolot ngawarah anak, tuluy make cara metode membentak, maka ingat Bu, seorang anak dia akan cepat mengingat nada bicara orang tua, bukan isi bicara orang tua. Sehingga banyak anak dewasa ini Pak Lurah kehilangan kepercayaan diri di rumah mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka diperlakukan secara diskriminatif, direndahkan. Naon sebabna? Orang tua hanya bisa menghakimi tanpa bisa memahami. Anak itu harusnya dipahami, bukan dihakimi. Kalaupun dia salah, bukan tempat kita menghakimi, tapi tempat kita adalah memaklumi. Kenapa? Karena setiap anak adalah tahapan proses belajar. Tidak ada anak yang begitu sempurna kemudian mampu melakukan segala sesuatu tuntutan orang tua. Maka hiji Kang Rikrik tuh cai molor si eta mah. Aya hiji Kang Rikrik mana Cesopiahna ka mana? Aya Cesopiahna aya. Pan pajauh kitu kumaha jeung para sea sih. Cek mana Cesopiahna ka mana? Keur ngitung amplop meureun. Mata Kang Rikrik kudu sabar, Cesopiah oge kudu sabar lamun kolot Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Lamun aing paur lurah geus kieu we tadi lah. Lamun kolot teu sabar, terutama salaki teu sabar, geus pamajikan korban, anak jadi korban. Yo rumusna lamun kolot teu sabar nu jadi korban anak. Gara-gara kolot teu sabar, gara-gara kolot teu tenang, maka nu jadi korban anak. Mana anak teu katalingahkeun, anak teu kadidik, anak teu kawarah. Kuduna mah kolot teh nuntun budak, naonana ilmuna dituntun, dididik, akhlakna dibimbing ku kolot, ibadahna dibimbing ku kolot. Gara-gara kolotna leungit katenangan, gara-gara leungit kasabaran, anak teu kadidik, anak teu katalingahkeun. Kartos teu. Contoh kolot leungit sabar, akhirna teu saeutik salaki jeung pamajikan rea omong, paloba-loba omong, saling mencari pembenaran diri, embung disalahkeun, akhirnya retaklah rumah tangga. Kalau rumah tangga sudah retak, otomatis banyak yang akan menjadi korban. Hiji, tidak ada quality time, teu aya waktu ngumpul bebarengan indung bapak anak salaki eueuh lantaran deukeut jeung pamajikan ongkek heng utah. Salaki deukeut pamajikan hewa. Pan teteh lamun geus hewa ka pamajikan ka salaki lain bagur. Atuh teteh lamun keur hewa ka pamajikan pan neuleuh anak hayang nyuyukeun pan. Eta teteh hewa ka salaki pan neuleuh sendalna ge hayang ngaleuyek. Keur ngewa heuh keur naon urang dieu nyebutna. Atuh ngewa jeung hewa atuh sarua sih. Beda. Sami. Teteh ngewa ka salaki. Pan eta ditanya ku salaki, ditanya ku anak, kunaon si mamah baeud wae kasih bapak, lain bager pan, lain nyumputkeun masalah, loba pamajikan ngabolekerkeun aib salaki di hareupeun anakna, nepi ka anak milu ngewa ka salaki, nepi ka anak milu ngewa ka bapakna. Akhirna gara-gara ibu mencari pembenaran diri, leungit sabar ngagogoreng salaki hareupeun anak, akhirna anak oge leungit ajen kanu jadi bapak. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Eling buru bisa dibedil. Hayang ibu boga anak teu ngajanan ka bapak. Hayang ibu boga anak eta anak teh teu ngahormat ka bapak. Padahal seorang bapak walaupun dia tidak pandai mengutarakan kasih sayang lewat kata-kata, percayalah tenaganya habis untuk memperjuangkan hidup seorang anak. Fakta sebenarnya dibalik dinginnya seorang bapak, percayalah, pertama engkau lihat kakinya, lihatlah kaki bapakmu, engkau akan melihat fenomena perpecahan antar suku. Atuh rorombeheun esi. Eta tapak naon je tapak neangan apakah? Betul. Yang kedua,
peganglah tangannya dan raba dengan penuh kasih sayang, engkau akan merasakan fenomena sasanggaleun. Betul? Betul? Nah, maka urang kabehan ulah leungit ajen kanu jadi bapak. Betul? Maka kunci na ibu sahewa kumaha kasalaki ulah ditepakeun kanu jadi kade ibu Ipah. Saha? Kade ibu Sopiah. Oh ibu Pipi atau apa Pipi Sopiah juri. Kade lamun ibu Pipi hewa ka bapak rik-rik tak rik-rik. Lamun ibu Pipi pasea jeung parikrik hareupeun anak mah ulah nembongkeun. Hareupeun anak ulah jero teh efekna aing asa ngomong di jero guha. Basna we gedean. Aing asa ngomong di jero guha aja. Atuh aing bebergek aing ngomong lak aing nolol engke. Bo hewa kasalaki hak ibu dengan anak jelema boga hate heueuh. Ngan ulah ditepakeun kanu jadi salaki kanu jadi anak kade tong dibuja beja eta kagorengan salaki ka anak ieu mah lain teteh mah ditanya ku saha ku anak ditanya ku anak kunaon si emak marangut wae kunaon si emak marah wae ka si bapak wow lain bager lain bager naon terjadi kalah ngerowok eta ucul aca ngabobok manggih gorowong ngabobok manggih asa ngabobok manggih gorowong ditanya ku anak teh kunaon si mamah barang ambak wae kasih bapak oh merelok eta jeung tai koneng-koneng na keluar ngagoreng salaki hareupeun anak lamun kadeuleu ku palurah eta pamajikan ngomongkeun urang pak kos kieu biwiran jigana teh yo. Tuh sareuri siamanya tuh ieu kronis palurah berarti apa aing teh keur ngomongkeun maranehna ieu teh lain kasinggung kalah sareuri jurig memang hese geus hese mah diubarana ieu mah geus asup kana kategori jurig atah ieu mah nyaho jurig atah hese hese jurig atah mah diomongan kalah nyegag di nasehatan kalah kamalikeun jurig atah nu kitu ngaranna gitu geus sabaraha kali di nasehatan ih kitu bae lempeng emang jurig atah hese molah di ruqyah palurah ku di rukmini eta mah bo kita harus belajar terutama bapak-bapak kita harus belajar terutama bapak-bapak dari mana. Mari kita ambil satu ungkapan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Siapa? Luqman Al-Hakim. Beliau adalah hamba Allah yang geus kakoncara kanaonana, kasolehanana jeung kabijaksanaanana. Saking bijaksanana penuh hikmah eta Luqman Al-Hakim nepi ka ku Allah dimonumentalkeun ungkapan bahasana dina Al-Qur'an. Lamun ece sok ngeureuyeuh maca Qur'an, katingali ku ece bakal kabuka dina lembaran Al-Qur'an aya hiji surah nu namina surah Luqman. Enggeus kapendak encan. Bahkan ulama pun mencatat merangkum salah satu nasihat beliau dina kitab Tanwirul Qulub yang berbunyi ya bunayya inna dunya bahrun amikun qad gharriqa fihin nasun kasirun faltakun safinatuka fiha taqwallah wa syira'uha at-tawakkula 'ala Allah la'allaka tanju wa ma adunnuka najian. Wahai anakku, hei anaking, sanyana ari dunia teh lautan anu jero, sungguh nyata loba jalma cilaka di dinya eta dina jero dunia. Sebab eta jelema loba nu katipu ku urusan dunia, ku kanikmatan dunia, loba nu kajebak tenggelam karena naon kenikmatan dunia. Maka gunakanlah perahu di dalamnya untuk mengarungi dunia agar engkau selamat. Gunakan perahu apa? Takwa kepada Allah, dan gunakanlah tawakal sebagai layarnya. Karena engkau berbuat takwa tapi meninggalkan tawakal, aku takut engkau tidak akan selamat.
tetapi aku tidak yakin engkau akan selamat. Ieu kahariwang nu jadi bapa anu soleh. Ai urang geus nepi kana soleh encan. Kare ulah ngahulang bisa kasambat. Ih gawe naon di dinya. Atuh menurut ngahulang bisa molor aing di dinya teh. Atuh bicarekeun rek molor mah dihandap di ditu. Ulah sok kitu ustad ulah minyane bo bejakeun ka salaki enggeus eta bapak ngomongan anak itu enggeus mana ge beungeut ge ka ciri ku aing boro-boro bapak aing ge henteu. Seorang bapak hendaknya dia memberikan wasiat kepada anaknya, wahai anakku, gunakanlah takwa sebagai naon perahu untuk mengarungi dunia ini. Kenapa? Banyak orang celaka, mereka melupakan tentang kewajiban kepada Allah, tetapi mereka lebih banyak menuntut hak kepada Allah. Urang mariweuhna nuntut hak ke Allah poho karena kewajiban mah. Bukti nak neangan apakah neangan duit jeung meuli beas nepi ka coplok salat. Neangan apakah neangan duit digawe keur nyukupan anak pamajikan nepi ka ninggalkeun ngaji. Ninggalkeun salat mah sadar urang teh doraka, tapi loba jalma teu sadar ninggalkeun ngaji teu doraka. Hei. Marukankeun eta ninggalkeun ngaji teu doraka. Doraka. Bahkan salaki teh lain wungkul nyukupan naon mare imah pageuh. Mere pakaian weteuh, mere dahareun seubeuh, tidak Roma. Tapi kewajiban bapak teh termasuk mere ilmu ke anak pamajikan anu sifatna wajib, sifatna fardu, seperti ilmu salat, ilmu wudu, ilmu tayamum, ilmu adus, eta teh kewajiban salaki. Kasarman. Ka Juhdi, ka Udin, ka Dedi, ka Asep. Aya Asep aya. Sabodo aing eta mah. Heueuh boga eta ngaran Asep, picarekeun di mana-mana eta. Bo, kade bejakeun ka anak, bejakeun ka salaki, bisa dia jampe mandi, bisa dia jampe adus, bisa dia jampe naon, jampe wudu. Tanya ku bapak, sebab eta teh kewajiban bapak disebut nafkah batin. Nafkah batin. Bo. Oh sok ibu naon ngawurukan budak itu nepi ka ditanya rorek ku ibu budak nepi ka mana pengetahuan agamana osok. Tara kunaon? Ai PR mah PR, anak boga PR di sekolah ditungkulan ku teteh. Anak boga PR mah di sekolah ditungkulan da sieun salah. Lamun salah PR sieun teu boga nilai budak. Lamun nilai goreng isin ibu teh bisa disebut boga anak bodoh. Aneh sia mah. Ari urusan sekolah sieun anak disebut bodoh. Ari urusan agama, urusan salat, urusan wudu kunaon teu boga sieun tangkurakna. Ieu aing ngerekan saha lurah sabenerna. Tong pipilueun cicing. Gitu. Sabarna mah ngomong kieu teh kewajiban ustad urang dieu. Kudu nama ustad urang dieu ngomong kitu teh. Ngan aing surti da moal wanian pasti lelol kuletah cadel pipaseaeun aing nyaho. Atuh aing ge wani sote di dieu ieu di lembur batunya aing teu wani sarua. Atuh aing ge pasti parase aing tetangga. Anak-anak aing cek moron cek batur teh gitu. Ieu mah kuring wani sote pedah we dititah diondang. Jadi kuring ngomong kieu ge pedah naon? Pedah dititah ngomong. Ja aing kamari ka dieu nu nanya. Gitu Pak Lurah. Naon maksudna? Ieu mah silih wasiatan, Pak. Matak ibu hoyong boga anak soleh hoyong. Boga imah pinuh ku cahaya iman. Boga imah pinuh ku keberkahan. Hi. Cek Rasul batuk minum keramik. Jika batuk berlanjut gemugan dokter. Wah yang poho deui gara-gara batuk. Bo.
Enggeus kokom enggeus atuh. Kabina-bina teuing seuri sia mari nyuruh-nyuruh ku tokong batur. Hoyong barokah di imah hadir. Hoyong tenang hirup di imah. Hoyong imah teh kasinaran ku cahaya iman, ku cahaya Islam. Yo, Rasul ngabibita al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga bakal mika rindu mika sono ka opat golongan. Sabaraha? Sabaraha Pak? Oh, cicing, ibu ngajedog cicing. Sabaraha Pak? Tah gitu tuh Pak. Sok. Meh disangka hirup Bapak teh. Atuh ho gaweana ngulahek beti tadi. Melengak aing mah. Sabaraha Pak? Ih ulah bari nyorongot atuh. Opat sih opat tuh nyorongot. Ih wawuh henteu ka aing. Aya sabaraha, Bo? Mantap Ibu, Bo. Aya sabaraha? Ibu molotot ka aing. Aya aya opat nu didudukeun ku surga. Aya henteu kira-kira urang ka asup moal. Ngajedog heula ulah ka usap asup. Cicing heula pede amat usap asup wae. Hiji talil Quran. Jelema nu sok maca Quran. Rek susulumputan, rek nemrak, rek di imah, rek di masjid, rek di mana eta jelema sok maca. Mana leungeun urang mana? Punya tangan punya. Angkat yang punya tangan. Ayo mana anak-anakku? Garaduh pandangan garaduh. Oh, sih angkat. Nah gitu. Angkat. He, onah, angkat. Dah, he. Leungeun. Yok, mending diangkat, mending setruk. Angkat. Boga leungeun boga. Sok kadikeun. Kieukeun. Balikeun. Nah, ieu leungeun urang cik ambean bau HP, bau Quran. Ngajedog lurah cengar-cengir haram jadah. Hah? Tuh lurahna wae bau HP komo rakyatna. Koplok sia makalah keprok. Emang aing keur ngisin-ngisin lurah. Hei. Urang mana ieu teh? Tanjung Sari. Hah? Iya nu mana benar ya Tanjung Sari garus mana? Geus cecing pan aya pamimpinna ieu. Naon Pak? Desa Tanjung Sari. Kampung Hegar Sari. Kos lurah ngomongna bentre gitu alus. Pangaruh pan eta tina kumis jadi sinyalna kuat. Gitu. Jadi rata-rata nu kumisna bapelang mah sinyalna kuat gitu. Atau non beda jeung antina wipi. Desa Tanjung Sari, Kampung Hegar Sari. Urang Tanjung Sari, Kampung Hegar Sari. Ngacedog aing sok poho. Sok gimbangan. Ih, aing. Kade ulah sok kamalinaan cik ambean leungeun masing-masing. Kapan heuh makrojna di dinya? Sok ambean leungeun masing-masing. Sumawona anu leuwih penting nu ngonang eta parikerik pakarikerik. Cik parikerik hajang ibu pipi Sophia anu herang mencrang jika batur ABC. Cek ambuan leungeun masing-masing anaha leungeun teh bau HP atawa bau Quran. Nah ulamun urang balik ka imah teh lobana neangan HP atawa neangan Quran. Lamun urang rek sare sok maca Quran atawa sok maca status batur. Lamun urang balik digawe reureuh di imah teh. Rek sare ngorek hodang sare. Sia kendangan ngajedog wae la ilaha illallah. Kendangan atuh meh rada saeutik. Sia hayang ongko milu sih.
Uga we, mumpung aya lurah suka nyawer atuh. Arek ada arek sare ngoreng HP hodang sare arek dahar beres dahar arek ngising kerebetan beres ngising henteu ngisang dulu saya tahu beres ngising batur ngisang sama korek HP dulu cek aing jurig atah Bapak Lurah anu sabar ieu pangarasana Bapak Lurah Tanjung Sari hasapiraku lamun moal nyawer ieu hasapiraku pangarasa palurah ka dieu teu mawa duit atuh lamun palurah teu mawa duit nginjem heula ka parikrik atuh sugan isuk kagak gantian sok enggal kena palurah ulah lila teuing kabruk lak-lakan aing nolol iya lurah bager teh naon palurah bager henteu atuh teu nyaho aing macan ngasaan urang dieu geus ngasaan ka bageran aing macan ngasaan teu nyaho atuh engke buktikeun lamun lurah nyawer berarti lamun lurah teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean wah api-api batuk cai lurah da sakituan mun aing jadi lurah aing mah rek dibuktikeun nyeri hate aing lurah disebut teu boga duit aing mah rek dibuktikeun nu niat rek nyawer 100 ya rek 1 juta aing mah atuh nyeri hate lurah disebut teu gabeleg duit Bo iya deui mang rik-rik ngajedog bae lain nyontoan Bo sok ajakan anak salaki ngariung di imah Pak kali-kali yuk urang ngariung naon hayang maca Quran ulah nepi ka urang sakali ngariung aya nu paeh di jero imah sok ajak ajak pamajikan ieu mangajak pamajikan dahar we jeung dahar ngariung teh heeh rajeun ngariung dahar nya ih aing mah ajak kali-kali anak pamajikan salaki ngariung maca Quran heueuh si sangheuk tapi teh eta kasangheuk sanajan hoream yakin lamun urang apal ganjaranana pasti bakal kabita mata hoream ge sing kabita ku ganjaranana yeuh aktsiru min tilawatil qur'ani fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadhiku ala ahlihi perbanyaklah membaca Quran di rumah sebab lamun urang tara maca Quran di imah yakillu khairuhu saeutik kahadeanana wa yaktsuru syarruhu loba kagorenganana wa yadhiku ala ahlihi imah teh karasa rupa kudu ngeusikna cirina teu betah teteh teh cicing di imah teh hariwang sumeng atawa teteh teh gelisah teu puguh sumberna bingung teu manggih tungtung pusing teu puguh sumber kapusingna mana horeng eta imah menuntut hayang dibacakeun Quran nepi ka anak teu betaheun cicing di imah anak balik sakola teh lain ngajedog di imah tapi anak teh cari cing di imah si entin bari ngawipi aya si entin aya kade nu baru gawipi kira-kira waktu sholat waktu ngaji mah pareuman wipina bisa ngabeulit kana boga imah eta najan lain anak teteh anak batur lamun ku teteh diantep henteu amar ma'ruf nahi mungkar dayus teteh boro-boro ka surga haram ngambeuna ge sakalian anak batur ge waktu sholat waktu ngaji mah titah balik heula jik sholat heula kaditu kayak beres sholat ngawipi deui
sok ku teteh digratiskeun 5 menit gitu. Atuh di bonusan maksudna gitu. Pan eta mayar ngawipipan 2.000. Atuh mayar 2.000. Eta nu gablek wipi kade. Ulah diantep bae kana kenalin anak urang. Waktu salat mah geur-geureukeun. Sanajan hoream kabeh oge hayang ka surga mah hoyong. Hoyong ka surga. Ibu hoyong ka surga. Benar. Asal ibu mah alus bahasa. Sakali deh. Alus bahasa ibu. Bo. Alus naon cenah? Alus bahasa kasalaki. Lamun kontek Rasul nama idza shallatil mar'ati khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Asal salat 5 waktu ulah kaliwat. Sanajan ece teu pernah tahajud tapi salat 5 waktu dijaga. Sanajan ece teu pernah naon teu teresep salat duha tapi 5 waktu mah dijaga ku ece. Qobliyah ba'diyah dilaksanakeun zaman kiwari Pak Lurah. Zaman kiwari jelema ngajaga 5 waktu jeung rawatibna atuh gagah eta sakitu ge. Gagah sabalen bae. Jalolobana mah urang ngan ukur naon? Atuh wajibna wungkul. Jelang bae. Tapi orang bisa ngajaga sholat 5 waktu jeung rawatibna gagah eta sakitu mah ukuran jalma. Zaman kiwari, ukuran zaman kiwari gagah sakitu mah Pak. Eta disebut jawara teh nu kitu eta. Wadal teh nu kitu eta. Mantap jasa eta. Bo. Sholat 5 waktu jaga. Wasomat sahroha, puasa bulan Ramadan. Wahafidat farjaha, ngajaga farji kehormatan diri jeung salaki. Kade apem jaga ulah pika digemrong laleur. Tong ditumbang tembong ka batur. Zaman saiki, zaman ayeuna make baju tapi kawas taranjang. Naon sebabna? Make calanana sesuai nuturkeun lekuk tubuh. Seolah-olah pantaranjang. Tuh, sanu kasiksa lalaki, mata pantasan lalaki mah tere setruk. Atuh heueuh. Ladang leleuan teu kasalurkeun kapikiran sabuting pan teu molor. Nepi ka tensi turun rendah setruk we ka dituna teh. Atuh rek teu setruk kumaha? Bebejak ka majikan, mah. Kaci meureun sakedong kolot-kolot. Ye. Lain mah tadi teh nempo di ditu di jalan beuh teh nempo awe geulis. Eueuh kabosen. Bo. Kade. Nu kasabaraha? Nu katilu. Nu kaopat wa ataat zaujaha, asal taat kanu jadi salaki. Taat kanu jadi salaki. Ulah ngabantah. Lamun ibu loba ngabantah, awas, loba awewe cilaka cepipih. Mana cepipihna ya? Oh, sabodo aing batur mah ieu mah cepipih we ngondang ieu mah. Loba pamajikan cilaka lain tara salat, lain tara puasa. Tapi loba pamajikan cilaka teh gara-gara teu ajen teu hormat kanu jadi salaki. Sehingga puasana salatna ditolak. Boro-boro ditarima, diangkat ge ku malaikat henteu sanajan sajungkal. Heuy. Eta awewe cilakana mah lain teu salat. Salat mah salat, ngan salatna teu ditarima. Naon sebabna? Ari ka Allah nyembah, ari ka salaki ngahina. Mana bentuk hinana? Sok ngabantah parentah salaki. Atawa teu ngajenan teu neundeun rasa hormat kanu jadi salaki pamimpin rumah tangga. Cilaka teh ku kitu-kitu bae bikang mah. Gitu. Kitu, dengekeun korban betul cenah. Mata kade bu sing nyaah kana salat. Di antara jelema nu teu diangkat salatna salah satun la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibron. Rajulun amma kauman wahum lahu karihun wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarimani. Tilu golongan anu salatna moal ditarima. Hiji lalaki anu jadi pamimpin dina salat tapi makmum kebanyakan benci ka imam. Gara-gara naon? Imamna bodoh, 2 fasik, 3 ahli bid'ah. Hiji tar moal ditarima salatna eta jelema. Boro-boro ditarima diangkat ge sajengkal dina luhureun sirah henteu saking goreng-gorengna. Nu kadua wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun.
seorang istri, seorang perempuan yang memiliki suami, dia tidur nyenyak padahal suaminya sedang marah kepadanya, maka sholat ibu diantep ku malaikat teu diangkat. Gitu. Ngan kunaon eta awewe teu taat gara-gara salakina gebleg. Enggak sih mah. Yang siri kenaon atuh sia? Atau gebleg sianya? Bo, kunaon awewe ngabantah karena awewe merasa tidak puas atas kepemimpinan suami yang notabene hiji egois, dua tidak peduli kepada istrinya. Dulu kau berjanji kepadaku untuk dijadikan ratu. Eta batuk karang. Tapi setelah aku mau ikut denganmu, engkau perlakukanku seperti pembantu. Surga yang engkau, neraka manis yang, pahit yang. Anjir, saya make ceng. Sungguh teman iman. Sungguh eta nu luhur komo nu handap ceng. Bocah meureun juga nanya. Bo. Jadi taat ibu ka salaki mah rek salat rek henteu rek mere gude rek mere leutik, ibu mah wajib taat kanu jadi urusan salaki rek salat rek henteu rek surga rek neraka urusan manehna jeung Allah. Tapi taat ibu ka salaki bakal jadi jalan ka surga keur ibu. Mata geus teuing antap salaki mah edan los. Nu penting taat ibu jadi jalan ka surga. Karunya ibu banyak sorangan ka surga, sorangan bae jalega eta surga. Ajak salaki geuingkeun nasehatan, matak sangheuk ge. Ih kade ulah ngalawan ka salaki, sing alus basa salaki meh sugema. Anak ingetan sing daek maca Quran, ame haneut di imah, rasakeun rumah tangga bakal jadi sakinah mawaddah warohmah kama qala Syahrukan wa Kajol. अब किया जन्म है पालू रहे शुक्रिया 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 पारिक्रिक है मेरे गहे से कविता है जसिंग आलोस basa mesalaki sugema ganjarana surga kabeh pasti kavita. Iya kurang seorang jadi tengek ya sih. Aing makarunya bisa kasurupan. Bo, hoyong rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Ci kira-kira ketika ibu maca Quran, anak maca Quran, salaki maca Quran, tenang moal hati orang. Sanajan duit tepati nyekel gede. Nyaan, awas, cak. Lalaki, Pak. Salaki na toat, pamajikan toat, anak toat, tenang tuh Pak. Urang teh capek-capek ge di dunia, eus teuing Pak. Nu penting di akhirat urang salamat jeung anak. Kesedihan seorang hamba dan keterpurukan, kegagalan seorang ayah adalah ketika anak-anaknya jauh dari agama. Sehingga urang boro-boro di akhirat, di dunia keneh geus kasiksa ku anak. Aya zaman kiwari anak di warah ku kolot kelah molotot aya. Nyentak ka kolot aya. Tuh akhirat teuing, di dunia jadi gambaran. Rela kitu kesang bapak dipulang sengit ku anak. Sok eta bapak rela kesang badak kesang alus
tapi ku anak dipopokan tai. Mana buktina? Anak nyeun kagorengan, anak akhlakna teu bener, nepi ka wirang bapak salembur milu wirang. Ridho kira-kira. Yuk supaya urang teu boga kawirang pindingan anak. Lindungi anak dengan ilmu agama. Sebab ketika seseorang memahami ilmu agama, maka dia akan punya proteksi diri dan proteksi dari dalam. Bo, di era disrupsi zaman sekarang, era serba digital, mudah sekali dipengaruhi dan terkadang orang-orang yang labil dalam urusan agama mudah sekali terintervensi atau terkontaminasi. Saya nyawa tuh kontaminasi. Hah? Kontaminasi nyawa enggak? Karena itu di ilmu sosiologi ayah ceng. Gitu. Bo, cing ya gimana? Iya. Entah lain poho aing ngata. Atuh ulah gitu aing ambekan ulah. Makana urang kabehan kudu bisa mager anak. Jeung lamun hayang jongjon hate pager teh lain di luar tapi di jer pertahanan itu di dalam. Lamun anak geus boga iman, boga ilmu, tina ilmu lahir iman, keyakinan, ainal yakin, hakul yakin, ngabuah ngajenggelek jadi akhlakul karimah. Jig anak rek hirup di mana ge Palurah? Rek kuliah di mana ge moal hariwang sebab urang percaya karena keimanan anak. Naon sebabna? Kepercayaan bukan tanpa alasan. That is real. We are look to the child. Ngarti ente mak? Atuh sarua ieu aing ente. Aing mah gagayaeun bae mah ngomong aing soalnya kaandal ku kabehan. Bo, karena kita melihat perilaku anak itu sesuai dengan apa yang dia pelajari, apa yang dia yakini dan kemudian dia lakukan, maka membuahkan hasil kesimpulannya dia punya prinsip hidup. Kurang cari cing. Maka ulah bosen teteh ngageunggeureukkeun anak. Kade zaman sayeuna, zaman saiki Palurah. Banyak orang tua yang kehilangan fungsi karena mereka mengabaikan kewajiban sehingga tidak berfungsi sebagai orang tua. Mana mereka tidak melindungi anak, tidak memproteksi anak dan tidak membatasi anak. Anak terkesan dilurjenkeun, diabur. Gitu. Sok we Palurah fenomena zaman ayeuna, lulus SD naik ke SMP geus hese ka madrasah. Hese ka madrasah, hese ka tajuk acan. Sok ayeuna ge katingali ku Palurah sok sesuai database nu aya di lurah loba nu masantren loba nu sakola. Heuh cek aing ge. Ai sakola mah tas we mole. Mah sapatu bolong jual motor Bapak sia. Mah cenah piknik ka Jakarta ongkos 500.000 jual kongkorong emak. Datang nu bungsu mah cenah cek Ustad udunan meuli karpet pindah sia ngajina. Aya nu kitu aya. Bedil. Tuh man, tangkurak. Atuh anu kitu ngarusak babinihan nu kitu eta. Ai ka sakola mah muni pas sakola mah paburu-buru. Melaan indit ge dialanturkeun. Naon sababna? Harapan aya masa depan cerah, boga ijazah bisa digawe. Gitu lain. Lamun sia teu sakola moal gabeleg ijazah. Lamun teu gabeleg ijazah moal bisa digawe. Lamun teu bisa digawe moal gabeleg duit. Nah bantuan atuh kura. Lamun teu boga duit moal kabeuli beas motor kumaha? Emang ngadaharan motor gitu. Ai kakak teh jelema atawa transformer? Sama robot meren. Lamun teu gabeleg duit moal kabeuli, lamun teu boga beas moal bisa, lamun teu madang moal bisa,
ngising gawe naon hitut hitut ini udah lu rasa udah pakai hitut dah aduh bo ulah gitu ge bo gitu cek tadi ge takwa kudu tawakal sing beres tawakalna kade ibu tatagenan karena ijazah tidak kadar ijazah ingin nyaho nilai yang anak-anak ibu dapatkan itu hanyalah sebuah penghargaan apresiasi dari guru dalam kudu kenyataan sesuai hasil kerja nyata anak-anak orang dan moal sakitu nilainya matak ulah bangga tanu SPDI atau hanya nyawa eta sarjana pamere dosen SPD sarjana pamere dosen eta bo ieu mah keur heureuy lain ngagoreng nu sakola ja aing sarua sakola ieu atuh sakola aing kieu ge cok sakola matak sakola perlu masantren perlu berarti urang teh kudu 2 kola ayeuna mah atuh ulah sakola wungkul kudu 2 nya sakola nya masantren kahartos henteu bahkan memeh sakola ge anak urang kudu geus dikenalkeun kana Quran lalaki ieu mah pada urangna bae ieu mah lurahnya aing mah karunya bae ka lurah geus nyawer tapi ikhlasnya atuh ari ikhlas mah tambahan deui cicing usok haliwu cicing jaka kanang tong ti tadi jauh nu merenya cicing kumaha beungeut kumaha beungeut mah kakak mah lain beungeut bereun lain beungeut pentaeun pan si eta mah lamun son sinsam teh beungeut siksaeun eta mah tah deuleu jelema deuleu ngahulang deuleu lain eta ngarokok asa di mana bae bonya kuat santai amat pusing we teh jelemanya pusing mah ngalapus bari ngising dia bo naon tadi teh hah henteu ieu kudu 2 kola naon sabana Pak memeh urang nganterkeun budak ka sakola batuk hiji batuk kabeh bisa teu lurah baturna biasa bae aing maneh urang eta rempan eta kumis bisi murag atuh asli terjadi goncangan di sana aing manahan eta pamajikan lurah budak kabayang teu ku aja unggal malam Jumat pasti nirisan eta pamajikan lurah atuh rek teu nirisan kumaha kumis beracun pasti peureuskeun dicium kuno kumis palurah nu baplang sakali nyium ngajengkang aduh Pak ya ameh kacape bapak henteu mudab-dabun terang mudab-dabun ameh kacape bapak teu sia-sia nyaho sia-sia atuh sia-sia aing ameh kacape bapak henteu sia-sia henteu sia-si be gitu ameh teu mubah gitu Pak kade anak wawuhkeun kana Quran sebab Kanjeng Nabi ngingetan man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi dengekeun entin yoyoh itoh dengekeun saha jelema boga anak kapendi dengekeun aya kapendi karusdi aya karusdi Mang Dedi aya Mang Dedi RT Dedi nengekeun ka Dedi ya saha jelema boga anak
tapi teu diwurukan Al-Qur'an, teu dididik Al-Qur'an, nepi ka eta anak urang jauh jeung Allah, jauh jeung agama, maka setiap dosa anak bakal ditanggung ku bapakna. Saha sahab jelema boga anak tapi teu dididik Al-Qur'an, eta kakak capek unggal poe dagang. Wayah kieu dagang sosis keneh. Eta kakak dagang ge nya. Eta salaki teteh dagang di lembur batur, rek dagang di dinya dicare ku panitia. Mang ulah di dinya ngahalangan. Karunya teu ka salaki. Itu pengorbanan salaki, itu harga yang harus dibayar oleh suami ibu. Salaki ibu keur usaha dihalangan ku batur, dihina ku batur, encan manehna teh isin nanggung kawirang. Naon sebabna? Naon eta nu dagang rupa-rupa. Mata ge loba nu paru-paru. Naon sebabna? Kadang-kadang eta pembeli rupa-rupa. Bodak mah geus seurik hayang sosis. Kumaha ceuk teteh? Kamari ge mencret sia. Oh, kitu-kitu ge pan batur nyeri hate. Ari moal meuli ulah ngomong rupa-rupa. Jabatur keur usaha sarua, keur ngahirupan anak pamajikan, eta teteh ngomong sangeunahna kamari ge sia mencret sia. Ih, pan suudon eta ka tukang sosis. Teu nyaho mah tukang sosis ge sarua mencret. Aya si eta mah lain ngadahar sosis mencret ta dusun. Kalau bate ngopi teh mah dahar henteu. Matak manggeura atuh melu dahar atuh ka Mang Rikrik aduh ge. Kade, Mang Rikrik. Kade ieu nu dagang bere dahar ya. Ih jakarunya buat ting ibadah Mang Rikrik nu mana bu anu tarima, buat ting nu etan diterima gara-gara mere dahar kalau dagang. Orang mau tanya apa kayaknya? Orang mau terangnya poho. Mang Rikrik mere dahar kanu dagang, padahal eta pedagang diundang henteu ku Mang Rikrik. Tapi datang ka dia, tapi jeung Mang Rikrik gerak dahar. Dahar ya beak ke Mang Rikrik ku tukang dagang. Nggak selir tukang kamera mah tadi ona yang nyoloyok bae main sama. Atuh kameramen dititah henteu naon henteu ujug-ujug soloyo nyokot sendok. Kameramen. Atuh ada jurig asak nu kitu ngaranna. Pan aya ibu-ibu nu ngobantah jurig atah. Itu mah kameramen. Jurig asak si eta mah. Tapi eta Mang Rikrik buah eta nu ditarima. Naon sebabna? Di antara nu dirindukeun ku surga wa muta'imil ji'an, mere dahar kanu lapar. Mere dahar kanu matak sedang ieu aing weh kieu geus lapar ieu. Ih kapan bieu mah Pak Kiai nawaran cenah bari tuang heula bade ngaos sedang engke we wareg keneh gitu. Atuh ieu mah aing geus beberegeg ieu nya ngomong. Atuh geus lapar deui lurah ieu mah sedang. Ih pan di antara pengajian teh aya acara wamilda. Nyaho wamilda? Wajib milu dahar. Ih saya mah teu nyaho. Wajib milu dahar. Matak ieu Mang Rikrik kade haneuteun lah kejona ieu. Aing lain kurang naon Mang Rikrik? Bisi kaos nu geus aing. Beres acara jam 11, jam 12 kabayang teu kejo teuas. Dicabak dengan sangu tiis. Disiuk sayur ngadilen ngadigleg. Barang eta ieu na teh penyempurna teh ieu naon? Penggugah selera teh pecelnya ho disiuk ngalih. Atuh nu geus teh lurahnya pan kabeneran kami diundang jeung tukang hadroh. Lobaan pan tukang hadroh mah ngajejer kami 10-an tukang hadroh. Barang dahar nyiuk eta nyiuk pecel budak ngalih teuing atuh. Kumaha ceuk santri geus kiai tawakal ge mencret aing. Akhirna atuh aing tawakal bae jeung santri dahar bok eta mah balik beres acara kontan 15 menit tingku siwal beuteung. Ting karawak beuteung. Noelan santri punten cenah kiai naon mun bisa maliren aya kitu mulos aing sarua jurig gitu kan. Kabeneran eta sawah pan teh jalan Cikijing teh sawah lega di dinya. Di Cikijing teh sawah lega. Urun kami dinya ngajejer dina walungan. Wow, eta co, tai santri kok rame tai santri. Didenge-denge ku anjing kosidahan, plung ngeplang. Tai santri. Plung ngeplang. Plung kec.
Atuh heeh. Atuh mamang seri mah seri bae. Ek non ditutupan ku kipas segala rupa. Jata bulu iru mamang bergetar-getar atuh. Ekspresikan dirimu dong. Dulu lurah tuh narangtung kumis dulu. Oh. Hei rame eta santri ngarising bah. Mencet hiji mencet kabeh gitu kan orangnya. Pun dan cenah kiai iya cenah mulos jasa hayang ngisi kami mati tadi cenah empat. Kabeneran geus sarua. Geus kulantaran urang tadi can kaburu salat Isya berjamaah urang ayeuna ngising berjamaah. Ngajajar santri rame kacida. Barang saurang nyeletuk pun dan kiai cenah. Pan cenah kiai mah teu kada engeta ayeuna. Atuh beda cek aing. Sia mah santri aing mah kiai beda. Tai santri jeung kiai atuh beda. Atuh tai lurah jeung kiai atuh beda. Tai lurah mah hangit. Atuh tai kiai mah atuh sarua hangit atuh sarua. Itu. Bo. Barang eta cek kami teh beda cek aing. Tai santri jeung kiai atuh beda. Ya mah santri mah kiai beda cek kuring teh nya. Ieu mah keur dongeng lain ujub ieu mah. Barang aing hudang eta bujubar. Horeng nyangsang dina sarung aing mah. La ilaha illallah. Mata Mang Rek haneuteun lah kejona ya. Atuh lain kuna naon? Lain kuna naon? Lain kuna naon Mang Rek? Heeh, ieu aing mah tukang keyboard teko eta mah mah. Lamun hitut saya eta mah ritem. Heeh. Cak aing suara naon di WC horeng keur modal tapi ritem. Ritem. Hampura ceng sia diwadalkeun ku aing ceng. Bo. Lanjut. Nah, jadi lamun urang hoyong salamat kudu daek ngajarkeun kata kuwa nu kadua ajarkeun tawakal. Kerangka besarna hiji sing bisa sing daek diajar Quran. Zaman ayeuna mah urang pang alus-alusna eta Pak. Hiji kun aliman ngajarkeun au muta'alliman atawa belajar Al-Qur'an, au mustami'an atawa ngupingkeun Al-Qur'an, atawa muhibban atawa micinta, wala takun khamisan ulah kade ulah hayang nu jadi kalimat. Hiji mun bisa mah ngajarkeun, lamun teu bisa ngajar muta'alliman naon belajar. Teu bisa urang tar kaburu belajar Quran, mustami'an atuh ngupingkeun Quran teh sebab ari Quran mah huwa kalamullah unzila ala Muhammad wa qiraatuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Quran cedah kalam Allah dilungsurkeun ka Nabi Muhammad nu maca jadi ibadah nu ngopingkeun anak mantak menang rahmat. Amin ya. Iya bagus. Bo kitu eta Quran mah. Mantak mun bisa ngajar, teu bisa diajar, teu bisa keneh ngupingkeun, teu bisa keneh micinta. Mana bentuk cinta teteh karena Al-Qur'an? Yeuh kami ngajar teu bisa, ngaji can kaburu, ngupingkeun kami heueuh dah kami pagulawata jeung usaha. Kumaha cek urang kabehan? Abi mah ngiring kanu oka-opat we micinta karena Al-Qur'an tah bisi bade ngadamal madrasah atarapi bisi bade masantren yeuh ku abdi dibiayaan, yeuh abdi infak, abdi sodakoh mangga kanggo diajar Quran atanapi kanggo nyieun tempat diajar
Quran eta muhibah nu kitu ngaranna ulah hayang jadi nu kalima naon nu kalima ngajar hok sintarik ngajar diajar ngadengekeun mika cinta atuh mika cinta kanu ngajarkeun henteu mika cinta kanu diajar henteu ngadengekeun ge henteu sugan nyumbang ngomongkeun we nu aya ngising dia na calana atuh kade nu mantak lamun di urang aya pasantren Mang Rikrik lah ai cipipihna nu mana lamun di urang aya pasantren aya madrasah aya ustad aya kiai kudu syukura eta ternyata ngaringankeun beban kolot dan nu ngadidik Quran mah kolot lain batur lain ustad lain kiai dididik sote lamun katitipan eta kiai ngadidik lamun katitipan ku teteh ieu mah teteh mah nitipkeun henteu naon tuh aja naon ngasupana sungut atuh lapar-lapar aing moal ngadaharan rongo atuh cek kabina-bina amat aduh aing dorok kali si Aceng ya bo kade eta teh mah nitipkeun henteu ka ustad aya budak mah kot ledig budak mah eta unggal poe ka imah ustad unggal poe diajar ku ustad eueuh mah nitipkeun henteu nganuhunkeun henteu nyumbang ge henteu mun aya mah ngomongkeun ustad we aya nu kitu aya bedil tuman atuh moal aing moal ngomong kade Pak Lurah loba jalma teu hasil pamaksudan Mang Rikrik ieu mah Mang Rikrik ieu mah khusus jeung Mang Rikrik usting batur mah aing mah sabodo rek ngarti rek henteu ieu mah Mang Rikrik bae jeung Cipipih atuh jak kumaneh nu mayar ieu kade kunaon eta loba nu teu hasil pamaksudan dina neangan ilmu hiji pantanganna mah suul adab suul pangulah-ulahna keur nu ngaji mah keur neangan ilmu rek sakola rek ngaji ulah suul adab lamun anak Mang Rikrik atawa Mang Rikrikna jeung Cipipihna suul adab hiji ilmu atawa talaran nu geus aya dina otak dina hate diangkat ku Allah sebab Allah moal ngijinan mere ilmu ari ilmu teh cahaya mere ilmu ka jelema anu teu syukuran moal dibikeun ku Allah matak talaran atawa ilmu nu aya dina hate anak urang leungit kurah karuh eueuh tapakan titel tinggal titel profesor doktoran sarnaja oh atuh kitu nu kadua lisanna tumpul teu bisa mere bener nyaangan batur moal bisa lantaran ku Allah dikunci teu diwidian ku Allah naon sebabna boro-boro bisa naon syukuran ka Allah ka guru na ge nu mere ilmu teu syukuran mata kade teteh ulah gara-gara kabodohan urang anak menjadi korban nepi ka anak urang hasil sakola hasil kuliah hasil ngaji hasil masantren teu hasil pamaksudan gara-gara naon kolotna suul adab nu terakhir gara-gara suul adab hirupna bakal dibaris pakir kaluhur sirungan kahandap akaran gara-gara naon nyepelekeun ngamomorehkeun atanapi ngagampangkeun kanu jadi guru naudzubillah akibat naon teu boga adab teu boga akhlak bo Pak yuk jadilah teladan supaya anak-anak urang selamat dunia akhirat sebab kenyataan anak boro di akhirat di dunia papisah jeung anak saha kolot nu tega papisah jeung anak urang teh keur masantren anak urang teh keur gawe kalembur batur tapi hate eta kolot mah nyeuri papisah jeung anaknya punya leres teu anak mah anak rek sakola anak mah rek kuliah anak mah rek diajar rek kuliah
atau rek digawe anak diajar mandiri tapi eta kolot jauh jeung anak nyeri teu hate. Naon sebabna? Kolot mah eta nyaah ka anak eueuh naonan? Eueuh batasan. Leres teu, Bu? Leres teu? Matak ridho ibu papisah jeung anak. Ridho papisah jeung anak. Bujang di dunia, bujang di akhirat. Di dunia urang papisah jeung anak. Teu pendak-pendak sono teu. Nalangsa teu. Mata kade ulah nepi ka anak-anak urang jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Hei jalma-jalma nu ariman, saknyana di antara pamajikan anjeun, anak-anak anjeun eta bakal aya nu jadi musuh anjeun. Kudu hati-hati anjeun. Sing gede hampura kade ka anak, ulah so omong-omongna, mun ngadoa ulah sadoa-doana. Kecuali ibu ucapan ibu teh sing hade, sing hikmah, sing aya dina kabarokahan, kasayan. Ulah so omong-omongna kade. Omongan kolot mah jadi doa, sedangkan doa kolot derajatna sarua kaya doa nabi keur umatna. Kade ibu sing karunya ka anak nyebunya harus gitu. Sabab urang moal naon, urang kabehan moal sanggup papisah jeung anak boro di akhirat. Di dunia kene ge moal sanggup parikrik sok akan ada tiba saatnya mangrikrik imah urang sepi eueuh anakna kamarana nu hiji nuturkeun salakina, nu hiji belajar mandiri, nu hiji di lembur batur, nu hiji eta tinggal urang mah mukaan kamar anak hiji-hiji dilongokan deng ukur aya kasur we jeung bantal baheula mah ting rarengkol di dinya anak ayeuna mah arareueuh ngaliuk teh cepipih deui kumaha kembali ka awal nu tadina teu boga anak jadi ayeuna ge sarua. Tapi lamun anak-anak urang sanajan jauh tapi saroleh jongjon kolot. Leres teu? Leres teu, Bu? Jongjon kolot. Nu mantak kade ulah salah mere naon? Ulah salah mere teladan, ulah salah mere contoh sebab pangbalikan jelema sanajan beunghar, sanajan pinter, sanajan boga jabatan, karuh nu miskin mah kamana pengbalikan orang kabehan? Ka alam kubur. Memeh di akhirat eta urang di jero kubur heula. Ari jero kubur teh alam barjah, ari alam barjah teh ayana mangrikrik di antara dunia jeung akhirat. Di dunia mah geus kaluar ngan ka akhirat can nepi. Matak lamun jelema pibagjaeun salamat di akhiratna bakal salamat di jero kuburna. Cilaka di jero kubur leuwih cilaka di akhirat. Kade bisi urang nalangsa paroek di jero kubur akibat naon? Tadina urang kurang didik kanu jadi anak. Urang ge termasuk nalangsa lantaran hiji ninggalkeun salat, dua ninggalkeun sedekah, tilu ninggalkeun maca Quran, opat ninggalkeun maca tasbih. Dina kitab Tanbihul Ghafilin opat amal etalah nu bakal jadi cahaya di dunia, cahaya di jero kubur, cahaya di akhirat. Mana kama qala Syahrukan. Duh nalangsa di alam barjahna ari pek di dunia teu salat duh paroek di jero kuburna ari pek kadina teu salat ari pek kadina teu salat
kaliwat salatna ulah pegat komo lamun istiqomah sok berjamaah mun tiasa sodakoh kabaraya istiqomah maca Quran jeung maca tasbih opat perkara nu nyaangan nu ngalegakeun di jero kuburna duna langsa di alam barjahna hari pek di dunia teu salat duh paroek di jero kuburna ari peka dina teu salat ari peka dina teu salat mudah-mudahan anu nyawer sing panjang umur anu henteu teu tanggung jawab. Bu wios poek wios sempit wios diteror ganjaran keur jalma nu ninggalkeun salat teu kolot teu anak ulah api-api batuk ganjaran keur jelema nu coplok salat komo bari jeung ngarasa bangga dina hate eueuh rasa penyesalan jeung nalangsa hiji Allah bakal marentahkeun ke malaikat pareuman kuburna pareuman cahaya kuburna poek dua sempitkeun kuburanana sempit tilu teror nepi ka poe kiamah sing sieunan unggal isuk jeung sore didatangkeun angin tina neraka nguntab ka bina-bina ngaduruk kana hulu angan rek kumaha urang nasib urang di jero kubur Pak punten ayeuna boro-boro jero kubur di imah teteh ce di imah hiji poek betah teu terus sempit imah teh betah teu terus unggal peuting anu nyingsinan ka teteh ulah waka malaikat yang sinan eta we unggal puting aya sora kieu ka imah teteh buuk sora naon eta sora aing dusun panah sora aing eta nyapertikeun tah kitu guruna ngeunah kana ceuli mun kuat saklek kana buuk cenah emang banget aing juga buuk kumaha teteh cari cing di imah hiji poek dua sempit pageyek-geyek tilu aya nu neror betah moal leuheung di dunia bisa minta tulung ka tetangga bisa milu ngiuhan milu perlindungan ka imah dulur ari di kuburan rek leupat ka saha iwal ti opat amal nusok dimomorekeun ku urang hiji famuhafadzatus sholawati dawam salat 5 waktu dua wasodaqatu sodakoh matak bisi di dieu aya nu ngabangun pasantren aya nu ngabangun madrasah ngabangun masjid nyieun jalan cek lurah urang nyieun jalan budak bantuan satungtung jalan dipake jariah ngocor eta pahala cek lurah urang nyieun solokan karunya beh kidul butuhun cai sanajan ece moal make cai tapi eta cai dimanfaatkeun ku batur pake tatani pake hirup pake segala rupa maka ngocor ganjaran fasilitas umum itu asup kana kategori jajaran kana amal jariyah matak bisi lurah engke ngajak ira-iraha urang nyieun solokan barantuan ai BLT beuki mayar PBB lelet gade ulah sok ngarap-ngarap aya pamerintah geura urang nyumbang naon ka pamarentah mata ke mental teh robah ulah ngarap-ngarap aya pamere batur
urang bisa mere naon ka batur tartos teu kade jadi hayang aya nu ngocor ka kuburan urang hoyong ulah eureun sedekah gitu ulah eureun bahkan terakhir ala adullukum ala khairi akhlaqi ahli dunya wal akhirah antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa aman dhalamaka. Ayat tilu karakter ayat tilu akhlak anu eta jelema lamun bisa migawena termasuk penghuni dunia jeung akhirat nu pangalusna saha hiji nu nyambungkeun silaturahmi nu geus pegat eus teuing batur mah hewaeun ka urang eus teuing tapi urang mah ulah milu ngahewaan sakit eus teuing batur ngewa ka urang mah ulah sarua saruana eus teuing batur ngomongkeun urang mah ulah saruana hei ulah saruana bo nu kadua watu tiaman haromaka daek mere kanu koret atawa daek mere ka jelema nu hewa sidik si eta teh hewaeun ka urang tapi urang bisa keneh mere ka manehna eta akhlak nu kitu ngaranna dari akhlak mah urang bisa nyieun kahadean ka jelema anu goreng mere alus kanu alus mah eta mah lain akhlak balas jasa betul teteh nganteran ceneni pedah ceneni masuk mere barang mere ka imah lain bager teh eta mah balas jasa tapi teteh nganteran si Iis aya teteh nganteran ce Iis padahal ce Iis teh tukang ngomongkeun teteh padahal ce Iis teh tukang ngewa ka teteh tukang iri tukang hasud tapi ku teteh dianteran kene eta angeun iwung tanu kitu nu alus mah naon sebabna urang apal si eta teh goreng ka urang tapi urang daek keneh mere ta eta akhlak nu kitu ngaranna kakak nyaho eta jelema tara mere udud ke urang boro-boro mere si eta mah nyebut udud kos nyebut keris udud teh teu digolerkeun si eta mah dipesakan we bungkusna mah ngan meunang udud cokot sring kade tukang sound system gitu ai kana udud batur beuki ai nu maenah yang eueuh teh sia yan eta nu kitu tah yang si agay eta lagut eta dua lagut eta jurig atah jeung jurig asak eta dua bo kade mending ka mana kiih teh jong hareup aing kedeung deui anggeus ieu kedeung nu katilu wa ta'fuwa aman dolamaka daek ngahampura kanu dolim teh bisi salaki loba salah bade dihampura piraku we teh dihampura sing inget keur ditumpakan imang ingetan aya nu salah ngomong bisi salaki loba dosa loba salah bade dihampura pak itu bisa ngomong henteu teh pak bisi pamajikan loba salah loba ngabantah bade dihampura nya sing inget saha anu nyeusekeun baju bapak ngajedog tutah kumaha nu mang nyeusekeun baju bapak saha nu mang nyangukeun saha tah eta di antarana Pak nu nyusuan anak bapak saha bahkan bapak gesok milu sabelah ewah sing ingat Pak matak ulah sing barek ngahampura karena kadoliman batur ingat kawan ketika kita memaafkan kesalahan orang lain sesungguhnya kita sedang memerdekakan hati kita dari belenggu penyakit hati tatkala kita memaafkan orang lain sesungguhnya satu belenggu telah mencoplok dari hati kita naon atuh aing bantuan sesungguhnya ketika kita telah memaafkan kesalahan orang lain maka putuslah belenggu yang ada pada hati kita kemudian kita menanggalkan iri putuslah belenggu yang kedua
Dan ketika kita mampu melepas semuanya, merdekalah hati kita. Dan hati kita kemudian menjadi kolbun salim, hati yang selamat. Bo, hayang boga hati selamat. Hoyong, maka jurus nuka hiji sing bisa ngahampura batur. Naon Pak? Sing bisa ngahampura batur. Hayu, urang tembongkeun palurah. Lingkungan lemburna. Lingkung, atuh bari nyorongot ngomongna atuh. Lingkungan Hegarsari urang buktikeun palurah jadikeun lingkungan Hegarsari teh lingkungan anu bersilaturahmi, lingkungan anu regreg pageuh, silih mika nyaah silih mika cinta di jalan Allah. Sebab eta silih mika nyaah mika cinta di jalan Allah teh jadi benteng pertahanan lembur supaya teu kadatangan ku bebendu Allah. Mata rek anak saha teu ngaji teu salat geuingkeun. Rek saha nyieun kagorengan mah geuingkeun supaya urang teu kadatangan bencana. Kartos Pak? Pak? Tah jadi siap saling hampura siap. Jadi jelema mah paragina mun bener silih tuturkeun, mun salah silih lain silih gusrukeun. Oh, si eta panyakitna horeng. Pengen teu beres-beres lembur. Atau lu orang lebih kedua periode memeres diberes-beres orang tuh penyakit itu bawa ke damkar. Mun bener silih tuturkeun, mun salah silih bener silih hampura. Betul. Insya Allah orang lembur regreg pageuh regejeg insya Allah kakarak lingkungan sehat. Naon sebabna? Karakter anak goreng sebab nukatilu penyakit teh adalah lingkungan pengaruh lingkungan anu goreng. Germah kolot kurang teladan, nukaduana anak kurang ilmu, nukatilu lingkungan anak teu soleh. Iya jadi pemicu kenakalan remaja palurah. Yuk sing peduli jaga lingkungan ulah aya penyakit mental nu asup ka lembur urang. Sigap siaga jaga anak incu urang kabehan bisi cilaka betul laras matak hiji poina silih hampura heula ameh urang satu visi satu misi saigel sarindek gitu pokoknya sepenting. Jadi intina ulah nepi ka anak urang kurang ilmu, nu kaduana ulah nepi ka anak urang kurang teladan, nu katiluna gara-gara pengaruh lingkungan. Mari kita menjadi lingkungan yang ramah, terutama saling memaafkan. Terakhir teruntuk palurah. Ya Pak. Ciptakan lingkungan kondusif dengan kita mengajarkan memaafkan kesalahan orang lain agar kita termasuk orang yang berakhlakul karimah. Kita perlu belajar dari Roma Irama palurah. Oh, Roma Irama mah jelema rek pasea dihadang ku Roma Irama bari mawa gitar. Ngaranna ge satria bergitar. Oh, rek parasea jelema dicare ku Roma Irama ngan supaya teu kasinggung make lagu kama qala Roma Irama. Dadang padadang 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 padadang. Ayah padadang. Hampura padadang. Dadang padadang 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 padadang. Stop pertengkaran, permusuhan, perdebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.